Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam aqidah wa ja'alal insana khalifah wa ja'alal hurriyata hadafa likulli su'bi wal ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Hadratul mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatid wal asatidah nukusim abdi dipicinta, papayung nagara, ais pangampih, aparatur daerah setempat, wabil khusus Bapak Lurah Sinarang Reng-Renganana nukusim abdi dipihormat, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nukusim abdi dipireus, tegilap ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, senarang pemudi, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimakumullah. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa riung mungpulung, urang ikhlaskeun manah, buleutkeun tekad hadirna urang di ieu tempat seja ibadah, anu mudah-mudahan tikawit niat ngalengkahkeun dua sampean calik di ieu tempat tuk mulihna ka bumi masing-masing, ieu teh cing janten wasilah urang salamina aya dina ridho Allah dunya sinarang akhirat. Kanggo salajengna wabil khusus ka para kiai ieu teh nyuungkeun dihapunten bilih aya kecap wawanianan nu magri sakitu abdi sareng rarencangan dongkap ka dieu sanes bade mamagahan, sanes bade mamatahan, margi perkawis ilmu sareng amal mah dipayunan Allah mungkin palawargi sadayana aya langkung nati abdi, nanging abdi hadir ka ieu tempat nu kahiji ngiring bingah ku ayana ieu acara peringatan, anu kaduana abdi hadir ka ieu tempat teh seja nyangakeun silaturahmi kadulur-dulur abdi urang dieu. Kumaha sadayana dararama? Teu loba kabingung henteu? Teu seueur ka susah? Nu mawi sakitu ieu ngaji ulah lila teuing sabab ilmu moal nerap ka jelema nu loba kabingung jeung loba kasusah. Padahal anehnya bu make seueur kasesah seueur kabingung urang dia mah ku Allah dibeungharkeun. Di Bandung mah hoyong cai kanggo ngaleueut oge kedah meser. Urang dieu mah tong bororaah kanggo ngaleueut, hayang ti teuleum bisa eta cai sakitu loba. Beunghar urang dieu mah. Urang ditu mah hoyong lauk mas hiji oge ti Bandung ngabreng dengan ka dieu ngararuseut. Urang dia mah dugi kagaduh jeung balongna, tapi da alam dunia dipasihan lauk seueur, dipasihan cai seueur, mungkin mata pencaharianana rada gampil dibandingkeun sareng urang Bandung, tapi tetep kasusah jeung kabingung mah da di dalam dunia nerap kabehanana. Kumargi sakitu ku ieu acara mudah-mudahan kasusah sareng kabingung nu nerap dina diri urang sadayana, urang dipaparinan kasobaran ulah dugi ka arah anu salajengna. Mungkin diantawis nu hadir di ieu tempat aya nu gede hutang aya
Mudah-mudahan kuya acara muludan cing engal-engal lunas. Rada bardas lebah hutang manibet amin lagi. Hoyong doana supados lunas hutang hoyong. Babari geus boga bayar lunas. Masing maca sholawat kita dibayar moal lunas. Urang ngaos sholawat heula sok sanaos tadi ku wargi-wargi abdi antos, abdi heula teras palawargi sadayana nuturkeun latihan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Abdi heula engke sasarangan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kelas sarang hiji dua tilu. Alah niwatir. Sok. Hiji dua tilu. Ya Rasul, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Siap, siap. Ayo dipakai maca sholawatnya nih hasilnya. Secara bang SMS bang, bapak kita mah. Siap, sarang. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika ummatul qanrat tujahid fisabilillah, alaika ummatul qanrat tujahid fisabilillah. Ya Rasulullah, salam. Ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya sada ya jamaah mugiku Gusti ijabah, ya sada ya jamaah mugiku Gusti ijabah.
hasilkeun sadaya maksad ijasa daya panyawat hasilkeun sadaya maksad ijasa daya panyawat ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin abdi mau ngabahas perkawis muludan secara mendetil. Margi yakin ku kiai di DG pernah dibahas. Ngan abdi bade nguningakeun salah sawios dongeng tapi aya di kieuna. Hadis Rasul kantos mungkin ngadangu ti kiai anu sanes ieu mah eta ngapalkeun. Ibu, bapak, dina hiji mangsa di zaman Rasul aya jalmi ngantunkeun alam dunia alias maut. Maut teh heula. Kinten-kintena ieu urang jatiluhur, ibu-ibuna bakal pupus, bapak-bapana bakal pupus. Abdi ibu heula, abdi heula. Aduh Gusti Nabu jauh-jauh disebakeun maot ti heula eta. Ari eta mah perkawis rahasia Allah. Tiasa ibu-ibu bapak-bapak ti payun atanapi abdi paneuri. Da eta mah takdir Gusti. Atanapi sawalarna. Ibu bapak abdi paneuri, ibu bapak anu ti payun nya, anu yakin maot bakal pasti. Abdi emut dawuhan Rasul nguningakeun ieu samemek maot teh jalmi bakal ngalaman nu namina sakarat. Rasul nguningakeun nyerina sakarat teu beda teu jauh lir ibarat dicacag pedang 300 kali. Padahal ibu teh kantos kakeureut peso nyerina teu katulungan. Bapak di mana-mana mapah pernah ditajong kena batu nyerina lain beja. Sakarat mah nyerina dugi ka ngabanding 300 dicacang pedang. Mata ka bapak ka ibu abdi amanat berangjeng penting teh ulah mikiran 24 karat cing sakarat pikiran teh. Ningali tatangga kabeli gelang kabita, ningali dulur kabeli kongkorong hayang, ningali mitoha kabeli gelang kabita. Tapi lamun ningali tatangga sakarat osok kabita. Jadi berang yang penting teh ulah mikiran wae nu 24 karat nepi ka stres pan urang. Ibu hayang kabeli kongkorong nepi ka beak usaha ti suksruk ti dungdung cantang tu kabeli da mahal. Bapak hayang pangmelikeun gelang keur pamajikan nepi ka sagala dirampid cantang tu kabeli tapi sakarat ridho teu ridho ikhlas teu ikhlas saha jelemana pasti bakal ngalaman matak pikiran teh sakarat ulah nu 24 karat wae. Kumaha? Tanya diri urang pribadi di mana-mana engke ngantunkeun alam dunia amal naon anu geus dipersiapkeun kanggo engke balik ka alam kubur sakarat. Nah ieu ge mayit ibu begitu bade disolatkeun. Ibu anu leres disolatkeun. Aya nu ngawalar disolatan, aya nu ngawalar disolatkeun. Ada bahasa sami keneh nya. Ngan upami disolatkeun mah berarti mayitna ditangtungkeun. Terus dirukukeun dorok-dok. Terus disujudkeun cek mayit teh goblok nyeri. Jadi mayit disolat. Begitu mayit bade disolatan, ibu-ibu sadayana aneh bin ajaib mayit kukurumuyan. Sok bade naros enak Pak Kiai di dieu, Pak Ustad di dieu, pun dulur Mang Haji Adeng terkenal gede kawani jam 12 peuting rek nyolatan mayit.
Usholli ala hadal mayit. Allahu akbar. Terus mayit ku kurumuyan rek kumaha mangajak deng eta. Allah ku kurumuh juri gaji. Eta ku kurumuyan dari bahasa Indonesia na naon nih? Berkerumuy. Bahasana teh bahasa Indonesia na ku kurumuyan teh mengkerumuy. Nah eta mayit hirup deui. Oh moal bisa. Teu aya mayit tiasa hirup deui. Buktina geuningan ibu mayit mah ceuli napal keneh geus teu ngadenge. Panon aya keneh geus teu ningali. Letah lengkap keneh jeung biwirna geus teu ngucap. Malah mayit mah geus teu daya jeung upaya mani ge ngahesekeun nu hirup make jeung di mandian. Padahal engkemahnya mayit teh hidang sorangan mani teh mani sorangan we nya. Ka kuburan ini sorangan gitu nya. Matak sok naon anu dijadikeun kabanggaan teh. Hirup asa pangbeungharna, hirup asa pangjagona, tah geus jadi mayit mah hirup teh geus eueuh hargaan da. Nah eta mayit teh hirup deui henteu begitu disampeurkeun ku Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Teras eta mayit teh dibuka ternyata mayit lain hirup deui. Di lebet eta mayit teh aya oray ngabelit eta mayit macokan eta mayit. Naudzubillah min akan bae cenah jenengan mayit ena dipacokan ku oray da moal karasaeun nyeri ceuk saha. Diuningakeun di mana-mana mayit ka kecelakaan cai hujan nyerina teu katulungan sabab urut sakarat teh model ibu bisul dina bujur terus kagodar ku salaki pan nyeri ieu ge urut sakarat nu mawi cenah ka kecelakaan cai hujan ge mayit nyerina teu katulungan komo nya dipacokan oray acara teu percaya sok maot ti heula tanu mawi buya pun guru KDE lamun ngamanian nu maot teh lalaonan naon sababna besi nyerieun lalaonan ulah ieu mah ya usad ka karajadi ari nu maot teh calon mitohana kusabab hayang kapake ku calon pamajikan jeung calon mitohan nu awewe titah ngamanian mayit eta mayit diseuseuh dah hayang kapake akhirna eta mayit ngaleret tarik-tarik teuing sagoblok tak usahna bakat kusoa ku mayit di polototan kalantang ibu-ibu sadayana Sayyidina Ali nyanak paneungeul bade maekan eta oray aneh bin ajaib biidnillah kalawan izin Allah eta oray tiasa ngaos syahadat ceuk oray asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tiasa ditinggalan dina kitab Duratun Nasihin biri abdi lepat cek eta oray ulah nyiksa kami ulah maehan kami mah teu boga dosa kami diutus ku Allah pikeun macokan ieu mayit ti ayeuna nepi ka yaumil kiamah hantosna dugi ka ayeuna eta mayit teh masih dipacokan ku oray naudzubillahi min hebat oray bisa maca syahadat dosana ngan tilu cek eta oray ieu mayit lain ku sabab sok ngarentenkeun duit lain ku sabab sok mabok lain ku sabab sok korupsi tapi dosana ieu mayit teh nu kahiji tariku salat hirupna tara salat punten-punten bade naros di dieu seueur kana nu tara salat seueur mana jelemana ulah geuleuh ulah ngewa kana tara salat teh tapi kurang doakeun cing kengeng taopek sareng hida ieu mah kadang-kadang pedah kaluar ti masjid mawa tasbih pamijahan teh anu segede peureut teh. Geus kitu ningali tatangga ngajajare dina bangku teh salat dina hate teh. Tara salat mun siga aing salat ujub tanu kitu teh. Cung anu sok salat yakin abus ka sorga. Sia mah tara salat aing atuh sok salat. Deui eta ujub. Setan teh. Sia mah ka sorga da sok salat itu mah tara salat mah ka sorga. Ceuk saha? Lalobana asup neraka teh nu sok salat. Wailul likulli ang salatihim sa eta matak cek pemuda nu sok mabok tong salat coy dan nu asup neraka mah sok salat gitu ya. Naon salat ngakhir-ngakhir siga kalakuan abdi salat duhur satengah 3 ieu mah abdi salat asar setengah 6 salat isya kagok ngaladangan deket ka subuh
Salat subuh nu lucu mah menyal salat subuh dihijikeun jeung duha. Jadi we usoli sunatan suha, subuh jeung duha. Sok ngahir-ngahir sok. Tah hiji ibu, dosana teh kusabab eta jalmi teh sok ngantunkeun sok. Tapi alhamdulillah saur pundurun Mang Haji Adeng di dieu mah nu salat teh hampir 88% kabeh sok salat. Kumaha Mang Haji ari masjid pinuh, cenah eta masjid teh ngapoe ge. Terutama subuh pinuh nepi ka luar. Heueuh masuk, maksudna mah di luar kabehanana. Punten. Islam di Indonesia teh bapak-bapak 85% ayeuna teh. Nah Islam yang 85% lamun diayakeun seksus sabaraha persen nu sok salat? Aya 20%? Aya lah 20% da kado kababaturan kan sakitu banyak 20%. Tina 20% nu sok salat hitung sabaraha persen anu salatna khusyuk. Matak pantes di Jakarta Arifin Ilham ngadoa bari ceurik. Jemaahna make baju bodas kabehanana calurik eta. Calurik teh pada asup pipi jika nama ceurik eta ngadoa. Ya Allah jauhkanlah kami dari mara bahaya. Ya Allah sejahterakanlah negara kami. Di Jakarta ngadoa 1000 urang. Di Aceh beledug tsunami siga teu diijabah doa teh. Di Jakarta ngadoa jauhkan bencana. Di Jakarta banjir rob nepi ka beak dengan anu sisi laut mah ku cai laut. Nah doa teh siga nu teu ijabah. Naon maksudna? 1000 urang nu ngadoa sabaraha juta jelema anu doraka. Model minyak seungit sabotol nya eleh atuh ku solar sadreum. Nu sok salat 10 urang anu doraka 100 pantes ieu nagara. Malah mah negara Indonesia teh dikatakan jamrut katulistiwa. Cekus blus mah bukan lautan, hanya kolam susu. Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Bakatku subur negara Indonesia teh. Aneh bin ajaib. Negara nu subur makmur. Urang Amerika kabitaeun, urang Eropa hayangeun menguasai Indonesia teh subur cek batur. Tapi tingali ku ibu masyarakatna kabehanana hampir sarang-sarang. Di Indramayu geus dahar nasi aking anu keur pantes didahar ku meri. Anu kalaparan, anu kurang gizi buruk pabalatak di Indonesia. Naon sababna? Punten walau anna ahlal qura amanu wa taqau lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Naon sababna negara nu beunghar tapi pabalatak nu sangsara? Punten sanes udon sabab lolobana di urang di Indonesia ngaku Islam tapi akhlak jeung kalakuan jauh keneh ti Islam. Sok aya rutinan di dieu sok? Sok aya pangaosan sok? Sok hadir tara? Bingung ngejawabna deui. Belang betong. Rek nyebut hadir da urang teh tara. Rek nyebut tara da urang teh era. Osok tara ibu tasok. Naon tasok aya tara aya osok hadir ka pangajian di mana-mana ka beuli geulang beuteut. Lain ngaji-ngaji teh hayang nemongkeun geulang. Diuk panghareupna tengah-tengah pangajian teh api-api ateul hulu. Dan nemongkeun gigiranana saing sia abang boga batilog emas. Awas aing mun ngajual tanah segera pelak beca sapaing. Di pangajian bisa kena ngomongkeun gitu eta. Ibu teh sok netepan. Sok aya ibu upami anu netepan teh dilebetna teu ngange acuk salamar-lamar acan langsung we dimukena sah teu. Wihan deui. Sok aya ibu-ibu anu netepan jadi ti jaman teh ngange anu ke kungkul geuningannya kiciprit teh kena pangsolatan laan anu bus mau kena teu ngange acuk teu ngange naon mu kena hungkul sah teu. Eta teh ibu sah ngan karpet eraeun. Cek karpet teh gelo itu sayang engang diramueun. Henteu sok. Jadi ibu netepan ngangemu kena hungkul sanajan dilebetna di taranjang sah. Ngan karpet era biasa ditinggal dina irsadul ibah. Soke ibu upami netepan Idul Fitri di mukena hungkul dilebat di taranjang wantun teu. Tunahai ka Allah wawanianan. Sareng punten upami ngalangkung kana sasampayan batur abdi ningali teh nu diseuseu teh lepis ngajajar, kutang ngajajar, kolor bapana ngajajar, asalangka dina sasampayan sok aya mukena nu diseuseu. Sok sabaraha bulan sakali mukena diseuseu? Paling banter setahun 2 kali.
matak dina sirahna tapi nu kucai meuting lebah kelek sayang beurit nu paling lucu eta mau kena dihanapna teh mending geus galing matak rek diijabah kumaha doana beureun ngadoana ge bau hapeuk. Bapak-bapak punten bapak di ditu mah sok aya di mana-mana lebet ka masjid ari di bumi di lancingan ari lebet ka masjid lancingan sok dilaan sok aya nu kitu ya bapak nah make dilaan eta calana pokna teh najis na atuh lain di imah dibukana akhirna aya nu kaleuwikan abus ka masjid calana dilaan digantungkeun dina panto masjid pajarkeun teh sieun aya nu mau keur mah Korea abus ka masjid teh dipegat ku kolor beuki mung bapak-bapak teh netepan ngange sinyang hungkul di lebetna teu ngange lancingan sontog kieu sah henteu sah ngan karpet reuwaseun gelo itu manggu meuni gurik tah nu sae mah netepan disagedeungeun ngange sinyang di lebetna ngange lancingan son innal ardo tastagfiru lil musallin bisarawil saenyana bumi bakal pangtakeun hampura ka jalma anu salat disagedeungeun ngange sinyang teh di lebetna ngange lancingan bisi sapotos guru abdi Kang Haji Amin ngange sinyang BHS apaan BHS mah sok bobo kusabab ajengan teu usaha boga BHS saya tawe nu dipake teh begitu sujud sanes dongeng kanyataan barawak teh Gusti eta gantungan jamna meuni jelas hebat tak kabehanana salat bisi kitu model abdi enak pidato ceramah ngange sinyang unggul dilebet teu ngange lancingan bakat ku sumanget terus calana morosot rek kumaha ibu-ibu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mik aya dua nu dicekel hiji nu batuna dua hiji jiga mah dan mami nu sae nama netepan teh buni siga kitu sareng cung di dia anu netepanana tos husu aya teh ya sesahnya go hoyong husunya namanya gabri Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira jam sabaraha ieu teh kajati luhur teh dina sholati wa nusuki muntos maghrib moal kapentingan teuing Allahu Akbar subhana rabbiyal azim tapi da ka jalan tol marada gancang sajam nepi ka Cipularang sami Allah liman hamidah ari aing bieu sabaraha rakaat sok aya nu salat kitu komo ibu-ibu nuju usum hujan kieu geura sok nyeuseuh geura ibu-ibu teh nuju usum hujan kieu nyeuseuh sok daripuk teu salat doraka rek salat sieun kahujanan akhirna pan salat teh sisi janela bari ningali sasampaya Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillah aing sieun kahujanan we inna sholata rasul suka depang nyaitkeun Allahu Allah sami ripis sami Allah begitu hujan pang nyaitkeun Allahu Akbar jadi henteu hese salat hayang husu teh komo ka masjid make senal beuteuh geura sok jeung salat jeung sieun aya nu mau ripuk teh manggading senal teh teh capna ge candilaan euy ka tukang kredit 10.000 deui eta Allahu Akbar matak begitu waladhdallin bayar kumaha tuh kanggo urang sadayana ibu urang mah jalmi awam sanes tingkat Rasul urang mah jalmi bodoh sanes tingkat para sahabat di etang netepan khusyuk asal dina Allah ingat ka Allah bar begitu kadituna ingat kana lauk emas ingat kana seuseukkeun teu jadi masalah kanggo urang sadayana mah nu kaduana asal dijaga syarat sahna salat ditebikan nu ngabatalkeunana keur urang mah jalma awam tos ka eta khusyuk da hese atuh hayang khusyuk 100% mah ta eta salat nanging punten dina Al-Qur'an sok diuningakeun aqimus shalah laisa ib'an shalah adegeun ku anjeun salat lain laksanakeun salat naon margina upami ngalaksanakeun salat mah salat ngan saukur gugur kewajiban saukur salat upami ngadegeun salat mah nu kakiji salatna make ilmu nu kaduana hasil salat direalisasikeun dibuktikeun dina kahirupan sapopoe nya hiji ngantunkeun nu kaduana eta jama pangna dipacokan ku abdi teh wala tu'tiyaz zakah tara mayarja
kok di zaman Bani Israel aya jalmi nu pada melanana ngicalan kacang atah. Terang teu istri nu sok ngicalan kacang atah. Punten supados jelas bonon. Hostes pelacur. Apana teh nu dijualna teh kacang atah. Tapi kagetna sakitu atahna lalaki resep komo asakna nya. Gaduh putra gadis henteu. Di mana-mana gaduh putra parawan, gaduh putra gadis aya nu ngapelan sakali antep, dua kali antep, tilu kali tanya. Jang, encep, bade laras-laras moal. Bade kapun anak, bade ka ibu gitu. Naon sababna? Di mana-mana ibu gaduh putra parawan, terus bobogohan jeung kabogohna. Tong loba teuing mah, pacepeng panangan. Diantep ku ibu teh, budak gadis ibu dicekeleungeun ku kabogokna, maka 40 poe, 40 peuting doa ibu moal diijabah kusabab diantep anak gadis pacepeng panangan jeung kabogokna. Prostitusi ngaleueut, beres ngaleueut aya anjing nuju haus. Terus ku eta jalmi anjing tadi pasihan ngaleueut. Jaga eta istri anu bonon teh diponis jadi ahli sorga. Mata kurang ka jelema aya nu mabok neraka es santang tuh kumaha lamun insap. Ieu ge bonon teh diponis abu sorga. Jaga protes malaikat naon margina abdi dilebetkeun ka sorga. Abdi teh lain teu bungah dilebetkeun ka sorga. Sanes teu atoh dilebetkeun kana sorga ngan isin da abdi teh sampah masyarakat. Lalaki nu kumah-kumaha ku abdi diasaan, ti mimiti nu buntet nepi ku nu panjang kasahan ku abdi. Ti mimiti pejabat nepi ka rakyat pernah ngasaan awak abdi, na maka abus ka sorga abdi teh. Saur malaikat, pangna maneh abus ka sorga kusabab di alam dunia pernah mere nginum ka anjing. Matak cek pemuda teu kudu salat, teu kudu puasa, unggal anjing urang inuman. Kumaha eta matak tong kaget sok ibu punten ari marurang kali ayeuna di dieu sok kunyang anjing tara sok ayo urang dieu mah lain budak kolot nage osok bener asli udah barudak ayeuna mah upaminya rios ngange anjing teh jiga teh kurang pasehat kurang gaul eta ngadulang layangan anjing nyangsang aya di tempat ada anjing nu nyangsang mana jang nyalang layangan tulang layangan ulah disebut anjing aya nu meng bagok bujur teh katajong anjing nyeri cenah nu ditajong bujur manehna nu meng bal manehna nu nyeri anjing ari anjing teh digigir ge ciprit teuing teu ngiluan urang mah kitu jetruk ditajong batu anjing pokok batu teas eta mah aya nu hiji geuningan kamu di terminal mah nu hiji mawa rokok nu hiji mawa korek jing boga rokok da teu amak disebut anjing aya rokona mangan korekna boga anjing tuh cek ieu anjing cek itu anjing dekul ngarokok anjing lu anak ngarokok aya nu leuwih mah santri da kitu geuningan dititah adan mah hoream kabehanana ge teu cara dipake nyanyi deh di teras masjid sikuatur mah kuring teh anak jalanan gawe ukur ngamen dina kendaraan nepi ka jam 12 nepi ka sarak da resep dititah adan mah adan marudak geus isya maneh sunadan mung cenah maneh adan sate anjing dititah adan santrina di Bandung mah geus unyang anjing adan sate anjing gitu ulah cinta atuh meureun moal Allahu Akbar gog gitu paling ngomong bagi aramungeun salat teh maksudna sanes anjing kudu dibere nginum kusabab engke bakal ka sorga cacak masihan nginum ka anjing anu najis nage najis mugola doh najis anu abot di mana urang kasentuh ku najis eta kedah diwasuh nage disertu 7 kumbahan salah sakiji kedah dicampuran ku taneuh geus ka sorga komo lamun mereka papada tatangga nu mawi punten dina salat teh assalamualaikum rukun qauli sah nepi ka dinya eta masihid dajjal assalamualaikum lumpat teu naon-naon jadi ngan di dinya disuratkeun assalamualaikum warahmatullah reret kakatuhu naon hartina
di mana-mana menang rezeki tereret kakatuhu bisi aya tatangga candahan. Assalamualaikum warahmatullah sunat reret kakenca naon hartina di mana boga duit terada loba teh reret kakenca besi aya anak dulur teu boga duit keur jajan. Ari abdi wa upami ningali istri teh nyaah paur. Naon sababna Rasul nguningakeun lolobana penduduk neraka teh awewe. Untung urang malalaki nya panya moal ka nerakanya. Dan ka neraka mah awewe. Naon atuh cenah dosana sok tinggal. Ibu upami amengan ka Bandung ari di dieu mah moal aya. Abdi umur 30 tahun jalan. Nepi ka ayeuna can wani abdi angkat ka kota make kolor, tapi awewe tingali. Astagfirullahaladzim di kota dibabari hayang ningali ping-ping teh. Nu make kolor. Keun nu teu nyaho hukum resep pajarkeun teh cuci mata. Ari model kiai jeung ustad nyaho hukum. Ditingali dosa, teu ditingali. Da rezeki gitu tah. Akhirnya alhamdulillah jeung astagfirullah diadu. Begitu ningali alhamdulillah Gusti Allah nyiptakeun nepi ka ngagelempong gitu. Ingat kena dosa astagfirullahaladzim ngan dihitung-hitung teh loba alhamdulillahna. Sabab kieu saur Kangjeng Sayyidina Ali an-nadratul ula rahmah wa nadratul ukhra laknat. Di mana ningali awewe sakali tring alhamdulillah kudu ngabalieur. Sabab kadua katilu kaditu nama dosa. Rek naros urang dieu khusus Mang Haji Adek lamun ningali bujur nu lada gede sok ngabalieur di tempo tuluy. Alah dosa-dosa penting mah rezeki kitu nya. Sok da barudak aya nama kitu. Nurutan urang Amerika, nurutan urang Eropa we aya nu ngangge acuk teh acuk street teh naon? Street pan setreet ditulis itu nepi ka bentuk ping-pingna teh katempo geuningannya keun parawan jeung seureung keneh resep ningalina cing anu geus boga incu mah make street pan siga pabrik tahu kahujanan eta deuk gerak ka pasar make hawe teh terus make kutang teh ya itu leung munjung susu alus keneh mah deui mah geus siga kelong wewe teh ya komo ini make kutang hayang jeung seureung da papahare kutang di luhur susu nama moncor pan ka anak wuuk geura di konengan koneng coklat percis singa aya deh pada aya nu sok make saos naon ibu basonya ayeuna mah kulung barudak ngora geuningan di beureman siga baso make saos Gusti nu agung la ilaha illallah tah ibu punten pantes Rasul nguningakeun lobana neraka teh da awewe mah marani malah sok tinggal terang trio macan Mang Haji Adeng terang trio macan aduh resep lah lanjut gitu aya abdi mah resep gitu ningal teh tengah aja remote kapencet pun anak digigir geus sapetang bapak cenah kok teu meunang lah lanjut kitu teh nyanyohonan bapak juga jelok sih Gusti eta ngigel bari muter-muter ieu babaturan hiji rangkada astagfirullahaladzim keur nunutan oge cengkar tempos eta mah tatangga kabeli sawah baeud tatangga boga batik lukmas baeud tatangga kabeli kongkorong rada gede panas tiris tatangga duitna rada ngabeledug gede ka rumah sakit naon salahna atuh membudayakan senyum datang ke warung mesel minyak tanah tuh pan geuna abus kena angkot punten Pak supir ngiring calik mangga ngajak supir teh ulah ngiring mayar kaplok gitu loba penumpang naon salahna sasalaman assalamualaikum dararamang teu mantan ya da ieu mah tara pa baeud-baeud dina angkot oge nu ieu baeud pada sesama Islam kok aya nu tumpak angkot pa hayang-hayang dina lawang pantau geuningan da abdi mah caket di dinya abdi ge caket punten palidinya abdi nu caket mah gelut tina angkot pa caket-caket teh palamun ku supir teh lain sakaliguskeun ngaranna guprak ka jalan teh tuh sok baeud ka sala moal ke mah moal siga engke teh di damel siga gogog di ditu ceuk salah kena teh kadenge ku sia naon ceuk pamajikan sok sabaeud ka aing jadi anjing sendiri tuh serius ya
ngan punten bapak jangan sok pahlawan. Ayeuna pamajikan moal baeud lamun bapak teu carekeun. Nya, deui mah sok carekeun geura hirup. Lalajo TV wae di parabut remote. Pamajikanana resep ka Mamah Mia. Super Stardust nanahaon teh. Salakina resep kana mengbal eta remote tapi ka wah. Kan itu ka dieu nepi ka nyengir remote nyeri awak eta. Ulah carekeun da baeud saro istri ge upami teu carekeun mah. Nu kaduana siga heureub tapi hukum. Punten, ibu sok diajak sare ku caroge? Oh sok diajak ulam tara? Ah menjara tara sare menebi kargai gitu. Aya ieu nu diajak sare na teh para pemuda disebut sare da teu sarare. Disebut teu sare da sarare. Sare apakah itu? Sare-sare. Berarti sare rame-rame. Nya meureun ceuk bahasa urang Cigugur, ceuk urang Margasi mah urang Bandung kikituan. Nah sebut di kikituan sabab barang awewe jeung lalaki bentukna teh kararitu. Ieu ni kitu nu sia mah ceuk pamajikanna komo nu sia nu kitu. Maka di mana-mana diadukeun disebutna teh kikitu, da pakitu-kitu barangna. Lamun cek bahasa santri mah jima. Upami secara medis mah hubungan seksual. Cek bahasa Sunana kikituan. Pan sok aya nu ku kode nya nya. Ngajak sare ka pamajikan komo panganten anyar mah sok kode, aya nu kudu hem. Pamajikan teh ngororang bari dikutang aya naon bapana? Urang ahem. Aya nu ku kicap. Wew. Naon sia tarati sasarina make kicepan ka aing? Urang tuwew. Dina kiji mangsa ibu jeung apa teh diajak ibu-ibu teh diajak sare ku salakina terus nolak ku sabab keheul ka salaki hayang geulang segede palak beca teu pangmeulikeun salakina teh geus pamajikanna teh lain ngalayanan teu hayang tunuh pekes ya sorangan. Wah, Ahmad berhasil sugan kudu ku kicep wew gitu. Naon sia ngicepan ka aing? Ai sarena hayang ai ka hayang aing teh dilaksanakeun. Lain urang tuwew olangan. Nolak diajak sare ku salah. Nepi ka sare eta salah kita tuluh. Sarena teh dua, awakna sare, barangna ge ngiru sare. Sabab lalaki mah lamun hayang sok udang duanana. Panon buringas si eta ge udang. Nepi ka ngulapes duanana. Awewe anu nolak kitu ka salakina maka jaga di akhirat tiasa ditinggalan dina kitab ukudul ujen bakal dibeungkeut ku rantai tina neraka dibelenggu beukeungna bakal diabrangkeun jeung setan diabuskeun kana kerak neraka kusabab nolak diajak sare ku salaki. Raos bapak ya katerangan kudu mereji samsu tah. Ulang kemanya naon sababna begitu bageula di rapalan terima abdi nikah kandeng anu putar teges bapak kalawan mas kawinku lauk mas sabalong dibayar kontan sah berarti luhur ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal lahir jeung batin bikeun ka salaki cek salaki bari nangtung oke. Bari diuk siapa takut bari nyangigir iya bari nongeng hayu bari jungkir kok bisa mah pasrahkeun ka salah ulah nolak kan. Jadi kita judi merecek marmot ajul gedang oke. Ayah kajul gedang solenang mayang ayu wayahna ngan sawalarna istri mah gampil lebet ka sorga ibu sok nyeuseut cenah neng sok nyeuseut ceilah sok nyeuseut bimae damang bimae alhamdulillah beueus mana anggar keneh salaki teh nu eta beueus urut cetati mun dibeki montok. Alhamdulillah apa dari orang dia sadayana da minang ka dia nguseup gitu.
Osok nyese osok. Ridho amak. Ibu di mana nyese ridho amak? So kayaknya nu nyese teh amak aya atau mun salaki keur teu boga duit sok amak nyese teh bari ku kulutus. Nah Gusti, ti parawan nepi ka kolot dengan ripu ka abdi teh. Begitu nyokot baju salaki teh nepi ka dibebet-bebet teh bajuna. Kapias baju nyerieun awak meureun. Cing ridho nya. Cing sapa majikan upang nyesekeun baju salaki ridho karena Allah, maka bakal dibere 1000 kahadean, dihapus 1000 dosa, diangkat 1000 derajat. Teu pira nyeseuh tah. Peperikeun tahajud teu bisa, salat duha langka, sedekah jarang, bala zakat eueuh nu kudu dibikeunna, loba-loba nyeseuh atuh tina ganjaran teh. Sok ti mimiti isuk mah nyeseuh ti isuk nepi ka sore. Baju dina lomari bijilkeun seuseuh. Bila perlu salakina keur make baju buka. Naon 1000 kahadean. Cek salakina teh urang make naon di kolot geus nepi ka bitaeun siapa. 1000 kahadean. Tuh teu pira nyeseuh ku Allah bakal dipasikeun 1000 kahadean. Can anu lain-lainna. Mata pangrugi-rugina jalmi nu gaduh mesin cuci. Naon sababna? Lamun boga mesin cuci berarti nu ka sorgana teh mesin cuci. Dan nu panyeseukeun ge mesin cuci. Jadi nu kadua dosana teh naon? Tu geuning. Abdi ge nyaho bapak-bapak teh apal ngan tawaduk. Sieun disebut jalma sombong mata teu ngajawab. Naon sia? Embong aing. Nah saya tengah jawab embong aing. Sia disebut jalma sombong. Lain sebenarnya teh apal teu nya tah poho deui ente teh. Nu kadua teh naon? Nu kahiji ngantunkeun salat. Nu kadua tara mayar zakat. 11:30 Ibu. Gancang. Pilih wong itu. Kalau 11:12 ya Pak. Bacan, ngaco urang jam bapaknya. Urang ngaos shalawat heula sekarang. Alah, shalawat heula sakedap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Makassar. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada
balik dosa nate sok nyangu ibu taroso ridho amak upami agung ta resikona sumanget nyangu teh nya menetawa dibere 20.000 jeung manyun geurang nyangu teh da keheul awak ripuh hate cangke pikiran muter jeung amak-amakan babari teh setrukna teh cing sapa majikan upang nyangukeun salakina maka ganjaranana sarua jeung sodako ka 1000 fakir miskin mata cing minang nyangu isuk mah isuk-isuk nyangu dahar bapana luhur nyangu deui dahar eta teh seubeuh keneh elah ganjaran gede dahar kadinya nyangu ngan sawalarna bapak di mana salaki nyenangkeun anak jeung pamajikanana maka jaga di akhirat bakal dipasikeun ku Allah sorga nu 8 nyenangkeun salaki nyenangkeun anak pamajikan rek naros jawab cing jujur mengpeng aya salakina ibu geus disenangkeun can ku salaki tah tos disenangkeun tah can tah cing saga hiji pamajikan nyebut can disenangkeun ku salakina maka sakabeh ibadahna dihapus ku Allah ibu tos disenangkeun tah can tuh jadi atos sana mah Pak minang dibantuan cicing sieun dihapus mah keur main ibadah saeutik cenah dihapus beak kabeh atuh bapak ari nyenangkeun serius ari nyenangkeun bojo teh ya ai mampu masok bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah kurun nangtung siang lempang rea ketan rea keton loba duit buncir leuit mun bisa ngan paling teu urang nyenangkeun pamajikan teh atuh alus-alus bahasa Rasul mah ku alim-alimna nganyerikeun anu janten pamajikanana Rasul saking alim nyinggung praosan cara istrina garwana dugi ka nyebatna ge kanu janten bojona ya Humairah aya Humairah teh ya kemerah-merahan margi cenah raraina Siti Aisyah teh hejo carulang moal aya lah awewe ayeuna mah tamara blisin ki apakah ike nurjanah moal sarua kemerah-merahan nu mawe awewe ayeuna geuningan sok nanya naon anu beureum teh bloon teh nu dibeureumna naon teh blush on bloon eta teh maksudna mah hayang nurutan hayang nurutan Siti Aisyah tapi ana upami nini ngangewedak sanajan samerok da papahare pipi wedak menyengler ka sisi pan wah eta aya anu disunt naon di operasi plastik bakat ku hayang geulis ari emer plastik teh plastik emer ngadan ruksak pan beungeut teh Rasul mah nyebat ge ya Humairah yang kemerah-merahan lamun bahasa urang Jatiluhur mah nun geulis nung panutan akang ibu osok di kitu-kitu ku caroge sugan cek caroge teh mana geulis panutan apa cing panyanakeun cai osok di kitu-kitu tara dina bebeungetan oge pada salakina dekok pang nyekotkeun cai dekok cing sawaktos-waktos mah enjing patos muludan di subuh begitu beres tetepan subuh teh sok anu janten istri mana geulis panutan akan pangdamalkeun cai torabika duo jago mun teu kapaehan teh pamajikan mun jadi kieu ngomongna kalepak teh ngalepak eta kitu ya kurang teh nu paryogina mah nyenangkeun manah istri teh abi yakin sadayana nyenangkeun praosan dugi ka Rasul mah bahasana ge bakat ku alim nyinggung perasaan anu janten garwana nyebatna ge nepi ka nung geulis panutan akang ibu-ibu mah tara cung pamajikan anu sok suntangan ka salaki ibu sok suntangan kana panangan caroge osok cenah paknya cing walar ku bapak osok tara pak hari lebaran kitu ge lamun pangmelikeun baju beuteuk benar asli hari tumiseun teu kabeuli mah ngare manyun eta teh hebat lamun hiji istri sumping carogena atanapi angkat carogena suntangan kanu janten carogena maka sami jeung nyium hajar aswad nu aya dina Baitullah ibu teh suntangan kana panangan carok maka sami sareng nyium hajar aswad bade moal
tah enjing mah begitu caroge uih ti kolam uih ti masjid tong loba omong begitu datang salaki kerawak legeuna terus cium bila perlu gegel ku ibu cek salaki nanti siete nanaonan hajar aswad gitu bentar ibu sok nyadiakan cai kanggo caroge tara osok tara aya osok aya ya mana pang nyokotkeun cai nyokot teh olangan pang mencetankeun mencetan olangan tah urang geus boga dahareun tamun eta bareng kana dahareun nyadiakeun cai sagelas keur salaki tanpa dititah maka pahalana saron jeung ngalaksanakeun haji jeung umroh lain amin osok tara masalah amin mah tukang baso di ditu amin ngaranna tuh nyadiakeun cai sagel aduh cek bapak-bapak teh genah katerangan begitu balik tepan kadenge ku sia pamajikan teh naon aya apa juga kadenge eta katerangan cai sagelas sarua jeung haji jeung tapi ya tos ngaji urang teh sok hayang nginum teh sok aing ngaji mah apa sok sagala karasanya keur cenghar ge jol nunutan cangkeng asa pegat dipake ngaji mah beda jeung nonton sepak bola ti beurang keneh tos nyadiakeun kopi rokok jeung samsu naon sababna si nunutan lalajo ti tapi kena ngaji mah jarang ti beurang keneh nyadiakeun cai tarabi kodua henteu abdi weh sasasih mulut hampir dugi insyaallah dugi ka kaping 28 April baceo unggal peuting siga kieu teh jarang dina panggung make jeung nyadiakeun cai kopi cai herang weh ta model ieu teh cai kopi ngan tarik teuing ngocekeun jadi herang mah kitu teh tuh nyadiakeun cai sagelas ya ganjaranana haji jeung cek imlungna teh atuh bapak nyokot teh sorangan abi teh tunub weh teu nurut ka salaki neraka sih nyokot teh ibu teh da sieun abus neraka begitu dibere cai tah cai geus nuhunnya cing ka sorga aing teh yang dipencetan bapak pan peuting tunu ungke we dipencetan teu nurut ka salaki teh neraka ripuh sadi ditu nanti dekul ibu teh mencetan da sieun abus neraka keur dipencetan dut hitut ibu osok dihitut salaki ngahitut salaki osok dihitut salaki osok ngahitut salaki keluarga boson itu kan namanya begitu dihitut ku salaki teh pan si ibu teh ngajemel bujur salaki jeung hitut sajang tarik jeung bau cek salakina bari nyerengeh panon beunta sabelah tong loba omong hitut salaki mah barokah lara si bari hitut salaki barokah asa can mangih katerangan anak jelas mah karang jadah we oh sanes kitu kesimpulan nama salaki cing nyaah ka pamajikan atau pamajikan ge cing hormat ka salaki urang ngadoa mudah-mudahan rumah tanggi urang sadayana cing mangrupikeun rumah tanggi nu dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal kade ngadangu katerangan tadi balik ka imah ulah pasea salaki asapang benerna pamajikan asapang teu salahna justru ku beres ngaji kieu teh istri terang kieu kawajibanana atuh caroge ge nyaho kudu kieu ka pamajikanana kudu silih anteur atanapi kudu silih bahagiakeun dina jalan agama malah punten Bapak Rasul kantos uih perang ari perang teh leuwih capek tibatan macul nying hareupan jalma kafir Rasul barenget rarayna kesang nu atlet begitu uik anjeunna ka bumina ku Siti Aisyah radhiyallahu anha dipasihan cai hilap Siti Aisyah teh cai na teh manawi teh gula ngadon dipasihan uyah cing upami bapak uih ti kolam atanapi uih macul capek begitu dipasihan cai sagelas ku istrina dipasihan teh cai uyah rek kumaha eta keur capek legu goblok Aisyah cai teh make korong gitu kitu meureun gelas dibobotkeun meja ditajong koka wawongan da nyeri meureun meja ditajong pamajikan Aisyah juri kita cai teh make korong kabina-bina teh rek maehan aing teh ceuk pamajikanana atuh teh aing nyaho aing teh capek hong nyokot sorangan pasea teh gara-gara cai asin deui nepi ka dibawa ka mahkamah agung eta cai ka asinan Rasul mah tos capek begitu ngaleut
asin teuing. Ya Humairah neng geulis ka dieu cing sok raoskeun itu cai teh kumaha asin kedepruk harita keneh Siti Aisyah nyukeun hapunten ka Rasul. Ya Rasul hapunten manawi teh gula pek teh uyah keun bae da ngarti maneh teh meureun capek nurug cupu salaki soleh bojona solehah ai urang mah pariuk ningang kekem salaki gede amat pamajikan cerewen lamun nyarekan salaki teh percis radio butut teu pupuk gelombangna. Da dosana teh dosana eta mayit teh hiji dua nu katilu dosana eta mayit teh wala yasma'u qaulal ulama tara ngadengekeun fatwa-fatwa para ulama. Al ulama warasatul anbiya ari ulama teh adalah warisan para nabi. Nabi parantos wafat maka warisan nabi teh para ulama. Maka kawalat jelema anu sok ngahinakeun ulama. Kawalat bila ada orang yang mengatakan bahwa tidak usah mengikuti ulama, harus Quran jeung hadis, Quran jeung hadis. Oh, kita bukan orang Arab teu ngarti kabeh Quran. Kita bukan orang Arab teu ngarti kabeh hadis. Lamun teu aya jasa ulama, urang mah bisa salat. Mata kawalat jalmi lamun ngahinakeun ka ulama. Malah diuningakeun ku mulia-muliana ulama. Rasul nguningakeun upami telepat di mana aya ulama ngalangkung terus ibu ningararaina bapak ningararaina ulama bari pinuh kukanyaan maka sarua jeung ibadah 40 tahun aya ulama di tempat raraina sarua jeung ibadah 40 tapi ulah overacting isukan begitu usad ngaliwat teh ngajajar jong malaloto teh kieu ceuk ajengan teh teh geuleuh kunaon punten bapak nuju ibadah 40 tahun sanes kitu da urang mah resep kana ka artisnya. Lamun datang Gita KDI, wah pahayang-hayang sesalaman jeung Gita KDI. Di kalangan ku hangsip oge tatarejo. Datang ajengan mah da. Komo ajengan nama proposal rek pembangunan masjid. Punten ka budak teh bejakeun ma eueuh kitu nya. Lamun ka artis mah pahayang-hayang. Malah sanes ujub tapi doa di mana urang ngahadilan pangaosan saperoskia asal ridho karena Allah maka dihapunten dosana qabla ayah tua samemeh ngalengkakeun sampeana teh ibu teh maka ka pangajian mah tara init kieu dina lawang panto balik deui ini balik deui nasa teh mana teh init ku memeh ngalengkakeun geus diampura dosa mata teu kudu init acolok-acolokanna dina lawang panto. Malah punten dina bab ilmu diuningakeun di mana ngahadiran pangaosan asa ridho karena Allah sakabeh anu dipake ieu bakal ngadoakeun. Punten, ibu ngangge kutang? Cing lempo. Bapak teh hadir ka pangaosan pong ngangge kopeah, ceuk kopeah. Gusti, mudah-mudahan ieu jalmi dihampura dosana, diangkat derajatna ceuk kopeah. Geuningan teu kadenge ataupun kadenge nya teu lumpat kopeah ngomong eta mah hakikat ngangek kaos sangsang kaos oblong kaos bakal nerangkeun Gusti ridho dipake si ieu mudah-mudahan dipasihan rahmat pal kolor carana jero ceuk carana jero nuhun Gusti abdi dipake ku si ieu sanajan rada bau jeung jemek tapi mudah-mudahan ieu jelema dipasihan rahmat ku Allah sakabeh anu dipake asal hadir ka pangajian maka insyaallah bakal ngadoakeun malah kabeh anu dililiwatan anu kacaangan ku panon poe hatal khitan nepi ka ayat cai anu di laut non lauk anu di laut kabehanana bakal ngadoakeun ka jama-jama anu osok ngahadiran ka pangaos malah pangaosan mah tong bororah ngarti jeung ngamakeunana nunutan oge jadi pahala tak mangga kanu tuluh wilujeng malolor gitu sabab sare nage jadi ganjaran dina pangajian pan sok aya jelema isukna teh ditanya teh data apa aya penting teh nu dibahasa sariji nu hiji mah apa tilu nah sia maneh mah meuni apa da urang mah ngajina teh nunutan beda cenah jeung nu di juru oko ngaji tapi molor hiji teh ngomongkeun baturna teh oko ngomongkeun pangajian tapi ngomongkeun batur kamu cenah nu tengah mawa permen atau mereka urang dua atau dosana teh kamu cenah nu panghareupna aku seuri bujur ngilu seuri jadi bau tilu tah kapangi ku babaturanna keur naon teh ngomongkeun batur urang mah ulah manehna
naon ngomongkeun batur siga si eta ngomongkeun sarua deui tos ngaji teh sarua ngomongkeun nya. Jadi dosana eta mayit teh nu kahiji tara salat, nu kadua tara mayar zakat, nu katilu tara ngadangukeun fatwa para ulama, tara ngaji. Abdi yakin sarua ngaji odeng ada yang di dieu mah sadayana pinter maca Qur'annya. Palinternya Pak ngaos Qur'annya. Ibu cenah nupang saya ibadah teh nungguan salat sabada salat. Ti magrib dugi ka isya sabaraha jam? Sajam kinten-kintennya setengah jam atau lebih sajamnya. Ngan kaget loba awewe nu teu betah make mukena. Naon salahna ti magrib dugi ka isya teh ibu mukena ulah wakadilaan. Tasbih anu menang mere tatangga balik ti Mekah teh cepeng ku ibu. TV pareuman, jang ka masjid jeung si bapak ngaji. Ari emak rek tirakat di jero masjid, di jero kamar. Ti magrib dugi ka bebeja ka Allah. Boga kasusah bebeja ka Pak RT, cep RT aing lieur mikiran masalah pribadi. Wawartos ka Bapak RW, tong mikiran maneh aing oge teh keur jangar. Wawartos ka Bapak Lurah, cek Bapak Lurah itu mikiran pilgub oge lieur aing teh. Matak boga kasusah jeung kariweuh teh bebeja ka Gusti. Ti magrib nepi ka isya teh cing mukena ulah wakadilaan nungguan adzan isya pang hade-hadena ibadah eta. Naon cenah Bapak nu dibacana sabisa-bisa mun Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Isuk nanti bebeja aing maca Yasin 100 kali. Jagoan dan hareup hungkul Yasin. Baik. Hari itu maca Quran teh sakurup di pasihan Ganjar saku. Yasin sabaraha huruf? 2 kali 10 20 pahala maca Yasin. Geus 4 Yasin, genap Yasin nepi ka isya sabaraha ribu sabaraha pahalana eta. Panjang teuing Yasin mah surat Qaf aya pan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Mana eta dangeuna teh keur urang? Qaf. Aya dina Quran surat Qaf. Aing maneh ngahareukeun aing wae saya teh Qaf-Qafana dibabuk ku aing. Qaf. Ti magrib dugi ka da abdi mah teu bisa maca Quran resepna maca kulhu Quran sanes. Quran nungguan adzan isya teh bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad nginum heula. Lempreh heula. Tempo jam ala 15 menit deui. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul jam saraya teh tuh sok naon salat ieu mah lain magrib teh ribut. TV cek budakna nomor 5 Space Tune. Cek indungna mending Super Dut. Cek bapana cicing sameng bal da TV aing. Aduh. Budakna lalajo TV, bapana lalajo TV, malaikat rahmat atuh aririt kabehanana. Coba lamun kitu, salakina di masjid, budakna ngaji, pamajikanana di imah. Ieu mah rek nu ponok tapi nyogok, hebat, panjang tapi juga naon Bismillahirrahmanirrahim itu daripada panjang teu para ruku. Allahumma sholli sholatan kalimantan. Allahumma sholli sholatan kalimantan. Bagaimana sababna? Aya eta Kang Ustad. Ieu cenah aya dina riungan teh urang ngaos sholawat 4444 da deui muring ka kadengen lagi. Alah nepi ka jam sabaraha ieu? Tah benerna teh nepi ka 10 tah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman 10 kali itu mah ngaco. Allahumma sholli sholatan kalimantan. Ayat bari nunutan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Wala yauduhu hibduhu ma ibadah mah saeutik tapi mayang. Ibu teh ti magrib nepi ka isya bismillah nepi ka maot meunang naon tah. Ari urang mah kena amal-amalan teh siga kena obat. Siga ngadahar cengek, gegel harita, hayang ladah harita. Pak Ustad abdi teh nyuhungkeun aurad ngarah lunas hutang. Tah baca ieu sakali anger keneh boga hutang, saminggu anger keneh naon doa teh teu mati eureun. Padahal mayang Bu.
punten terang Aang Nuh Cianjur tenar anjeunna ahli hikmah Aang Nuh almarhum dugi ka diuningakeun tiasa bobo dina pamidangan saha eta nu nahan anjeunna mah lamun aya mobil ku anjeunna aya jelema dicabok beunghal dina hiji mangsa mah tukang becak ngahalangan anjeunna bade ceramah dicabok isukna beunghal ku hebat-hebatna dicabok beunghal beda sok bapak nyabok pamajikan tibatan beunghal bengok naon amal-amalan anjeunna teu seueur anu diaos anjeunna nguningakeun baca sholawat nariyah sapoe sapeting 11 kali ngan ku sabab mayang jeung yakin sholawat 11 kali bisa boga ilmu hikmah luhur siga kitu ari urang mah bosenan bismillahirrahmanirrahim teu mati bismillah mah perlu diganti sugan ku jam jawokan ieu mah nah bismillah mah teu mati dek teh tadi masjid bismillahirrahmanirrahim singa aing singa maung lain singa nu sieun ku aing tapi aing nu dilebok maung mata persib elek wae da salah teu jampean atuh dah tuh ti magrib dugi ka kadang-kadang tidak sok ngaraos Quran di dia barangkali sok sakedik seueur kade cing sopan ka ustad teh ari kana sakola nepi ka dijingjing budak teh bu guru nitip pun anaknya bising bilih maung mababuk ke ku bu guru gitu ya bila perlu mayar oge nyocok terjadi naon nari kana ngaji osok dititipkeun teh jarang teh cing sedang ilu sajeng batur ngaji kan itu abdi boga murid murang kali alalita aya 150 siki aya budak nu teu nyaho hidung bapana putra saha neng ujang saur mamah ngiring ngaos siga ka supir angkot geus mah teu dititipkeun ku indung bapana baongna leuwih ti iblis batur ngapakeun ieu gegelutan batur maca Quran ieu panco ceuk nu bohong mah samak geus beakeun 10 siki mah cing atuh make tata krama ulah peda kiai teu usaha peda ustad non formal bukan kenegaraan non salahna engke mah jingjing Pak Ustad abdi nitipun anak kewajiban abdi ngeusian eusi pejitna malah mah abdi teh wajib ngadidik ngan abdi teh ngaji mah teu bisa tong bororah mamagahan keur sorangan kitu tiasa nitip ka Pak Ustad kitu engke mah bos sakana saku ustad teh Samsu genep bungkus terus bakakak anu ngarang kadak teh genep siki madu jeung enog mangga ieu Pak Ustad ngan sok kitu mere ka Ustad nitipkeun sakali-kalina genep tahun teh eta we merena teh kan itu nama lase eueuh titipkeun kanu janten kiai na ngara ilmu barokah di mana dititipkeun mah nu kaduana ustad teh henteu kagok tos dititipkeun mah ieu mah diajar ku sorangan mung da salakina koboy pamajikanana preman rajin rek ngaji era akhirna ngajina ngaco di imah deng cep ulah ngaji keluar ya sok jeung bapak mah jago ngajina sok mana ngajajar hebat mun kitu kantos di papagahan ku saroge kitu sugan cek caroge ibu teh mah sok ngaji jeung bapak ieu teh magrib nepi ka isya diuk jang neng diuk jeung bapak urang papagahan ku bapak pernah kitu henteu teu pernah kewajiban teh Pak lamun teu mampu cenah rutinan jaga di akhirat aya salaki rek abus ka sorga ladang salatna rek abus ka sorga sahabat ladang ibadahna teu tulus ceng-ceng bejakeun teu tulus kitu naon dosana ku sabab ngantep pamajikan teu bener ibadahna kewajiban bapak teh titipkeun ka ustadna ieu mah aya ngajar ngaji ngaco li jebar a ali jari li pesu ayu jebar Pak bejer bi pepes bu babi bu tarajo teh minantunan nu rada koboy make tato gambar jubleg teh ya make anting sasampayan kawat teh ya Pak tahun 2008 mah ngaji teh lain kitu Pak nu kumaha atuh sia dengekeun Bero Jabar Bra Bero Jerbri Bero Pes Bro Bra Bri Bro jagoan sia terjol anakna komo ieu nu hade mah Bero teh Jabar Berat Bero teh Jabar Bret Bero teh Jabar Brot Brat Bret Brot Fahab li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dambil adi
wal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngesan jawab ngesan.